Balak balabar kawat burinyai, dalam Bandung Dadang Supriyatna, secara resmi ngistrenan pangurus TPPKK Kabupaten Bandung, periode 2020 hiji dugi 2020 genep, nu lumangsung ku cara hibrid sareng 31 kacamatan, di Gedong Dewi Sartika Pamarentah Kabupaten Bandung, dinten Jumaah 25 Februari 2022. Ngalangkungan gerakan PKK eta, dalam Bandung miharep anggahotana, tiasa nambihan jumlah widang keluarga berencana atanapi KB, ngaronjakeun fungsi pendidikan anak usia dini atanapi PAUD di posyandu, ngiring jabung tumalapung dina ngirangan buta aksara, ngajaga kaum wanoja sareng murang kalih, oge program kanggo ningkatkeun sareng nyamikeun gender. Dalam Bandung ngembohan, kalayan leengkah sasarengan antawis pamarentah daerah, organisasi masyarakat, sareng rupi-rupi unsur masyarakat sanesna. Mangka masyarakat Kabupaten Bandung nu bedas bangkit edukatif, dinamis agamis kalawan sajahtera baris sainggalna kahontal. Simkuring ngajurung ka sadaya anggahota TPPKK Kabupaten Bandung, kanggo berperan aktif, ngadidik masyarakat supados teras patuh kana protokol kesehatan sarta ngabantos pamarentah, dina ngarengsekeun vaksinasi di tengah pandemik COVID-19 kiwari. Sanes mung eta wungkul, dalam Bandung oge, maparin nasehat kanggo ka para pupuhu, pangurus, sareng kader PKK, supados tiasa sinergis sareng rupi-rupi organisasi wanoja sanesna. Sakitu kapihatur, ti langit Kabupaten Bandung, balabar kawat nu ngamancanagara, ngabewara.